Pep, di heula geura. Aya naon ah? Eta si aya salam yang maneh? Salam ti sahaya. Eta aya pokona mah ti si Adi. Yadi. Ya di mana ya? Ganteng teh jelemana. Wah, pokona mah ganteng pisan jelemana teh Pep. Wah, maknya ya di mananya? Ya diriku atuh Pep sayang. Ih, tesudi teuing ih. Hari kemarin menang daging kurban tuh. Alhamdulillah menang. Ngan can kumaha we ku aong geda disimpan na kulkas. Nah, tuh kan geura sate, engke abi menta. Atuh dalaman di sate aya no Pep, arana kene aduh. Ngambah siap nage. Engke we lah amang keur malam mingguan jeung barudak. Nya atuh. Nah hanya lamun sato anu dikurbankeun teh kudu jalu. Nya soalna lamun bikang mah tong boro berkorban. Ngalehan wae oge emung. Naon ari sok nyalakeun wae awewe. Tuh kan. Dun, kadia. Aya naon pi? Ngaganggu wae batur dek ulin teh. Lain, rek ulin teh geus mandi acan maneh. Yang geus atuh pi, tinggal geus rapi kieu. Meureun teu mandi heula mah atuh bararau meureun. Terus ari salat geus acan maneh. Nya komo salat atuh pi, eta mah nomor hiji. Mandi geus. Salat geus. Hiji deui dun maneh nu acan teh dun. Naon pi hiji deui teh? Dikuburkeun. Emangnya urang teh mayit, balik pisan. Pih, tos di mana? Eta geus di kebon. Ari maneh geus rapih kitu rek ka mana? Cigana rek init. Eta pi, rek apel Kakak Bogo. Paingan rek apel mah meni gagas telana rarapi. Lain pi. Iya mah orang rek nanya serius ka Pi. Nanya naon, Dun? Masalah Kak Bogo urang. Emang kumaha kitu ka bawah didinya? Lain, ari cirina awewe nu geus teu parawan teh kumaha Pi? Awewe nu teu parawan? Nya Pi, awewe nu teu parawan. Maneh mah nu kitu-kitu wae teu apal. Gampang atuh. Emang kumaha kitu Pi cirina? Lamun hayang ningali awewe parawan jeung henteuna, tingali wae lempangna. Oh, berarti lempangna teh egang gitu, Pi? Lain kitu maksud urang teh. Terus kumaha tuh? Tingali we kumaneh. Lamun eta awewe lempang bareng jeung salakina, berarti eta awewe geus lain parawan. Tebal lain mah janda kali kah? Dun, teh ka mana? Pi. Tapi biasa rek balong. Rek naon ka balong? Biasa Pi, rek marab lauk, rek milu. Rek atuh rek milu marab lauk mah resep si Apih mah. Coba mun ningali lauk merenyek sok hayang newak. Ya, ayo atuh Pi, ari rek milu mah. Kek. Rek marab lauk teh mana sia parabna? Geus meuli acan. Tenang Pi, aya parabna mah. Mana aya teh? Masih najaro beuteung, ketinggal ngaheujeut. Rek modal sakehan mah. Hayu rek milu mah. Lah lagi teuing. Kurang jalan-jalan yuk Anggi karasal di imah wae. Jalan-jalan ke mana tuh Ari Anggi? Urang ka puncak we yuk. Kan ke puncak mah geus pernah tuh. Atawa urang ka Pangalengan atuh yuk. Urang niis. Sarua atuh pan ka Pangalengan oge urang teh geus pernah. Lamun kitu mah, urang ka Kawah Putih we atuh yuk. Sarua pan ka Kawah Putih oge geus pernah Ari Anggi. Anu basa aati kusruk teh ningan. Geus ari kitu mah ayeuna keneh urang putus we. Tah, lamun eta mah can pernah. Nya geus atuh deal. Kunaon ulun kitu? Teh leungit duit nalur lemari.
Ih nih sok aya wae. Gede teh leungitna. Ya lumayan gede. Ya emang sabaraha gede teh. Lumayan neng 2 juta. Aduh ya, geuning gede. Meni lebar. Ya puguan lebar. Mengkaning menang hese urang mau duit di mana teh aduh. Jadi anu mau duit abi teh. Ai Ayo Oh, atau siap? nyatos hayu. Hayo atuh. Ya hayu atuh buru. Tong nyobok wae da geus kasep. Nyekel atuh. Ieu ngomekeun golep ya aduh asa rada nyengsol. Nanya ari lalaki unggarek initan pasti we nyobok heula. Hari neng. Soalna lamun ngomekeun heula motor mah pilih laeun. Teuing geus saya buru ini. Sampurasun. Sampai Tepang di sarang channel YouTube Kanca TV. Semoga acara hari ini tetap sehat, sukses, always forever buat semuanya ya. Bener. Pokoknya mah sukses kasadayana. Nu nonton sing sarukses, anu minton keunana sing sarukses. Amin. Darager, barager, pinter, ulah ka balinger. Sakitu cekap Kanca TV. Kacida.